kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukul salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleu hakikatna eta tangkal bakal kadeuleu eta hakikatna daun bakal kadeuleu eta hakikatna benda bakal kadeuleu eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nya geus jatan ka goyah ukul salimah tanpa make akal tek kapanggih jeung jelema hayang kawin nih budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusyuk khusyuk teh nikmat ge seueuh deui pangeunah-ngeunah khusyuk dibandingkeun jeung sorga masih kana ngeunahan khusyuk sorga dicaritakeun aya bidadari sorga dicaritakeun aya bubuahan sorga dicaritakeun kaagrengan eta mah benda nu kos kitu mah benda paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah kurang diinum ojang ngeunah kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta geus bae pokona lantaran jeung Allahna di sorga eta bisa karasa keur di dunia kene encan ke akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad a'udzu billahi minasy syaitanir rajim urang ngabahas masalah wali ternyata orang muneangan ulah waka kana wali perjalanana bae-heulanan asa can manggih asa can saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah lantaran atuh kudu pepegatan jeung kalazatan dunia di mana urang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step satu tahap demi tahap lain terus sehingga urang datang ka dunia maksud ialah wusul ilallah di tahap awal kudu kumaha tahap kedua kudu kumaha tahap katilu kudu kumaha ialah nu hese teh pembimbing disebutna guru mursyid ngarahkeun urang kieu kitu bae heula yang maneh teh kitu bae heula mun babacaan eta bae heula mun tingkah kudu kieu tergantung ke guru na mereka eta murid sebab guru mursyid mah nyahoeun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat si ieu mah mun dibere ieu moal kuat berena ieu heula aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah ngan moal kuat ieu heula ke ieu heula tuh kitu teh nu nyahoeun persis pos ngaji bae amil heula bae jurumiyah heula karak naik ka sorop naik ka alfiyah kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae
itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teu ngaji Sapinah heula waduh harares ngodiah-ngodiahkeun urang langsung ka SMA bae nyakolakeun anak teu di TK heula moal beres bantut kajen kumaha bantut teh ya lamun dina sangu mah deres tapi lamun dina hui bantut atuh geus anggeus kamu ujianna lainnya na bae nu ngarasakeun sakelilingnya bakal nutupan irung kabehan gara-gara bantut ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan di lain-lain ieu lah urusan ruhani leuwih berat tibatan urusan jasmani urusan rohani sebab gaib Allah maha gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui wari kieu ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung bae jasana jan dititahan ge ku kiai embung bae kiai nage anu encan manu encan katarik atuh henteu bae ta eta teh urusan rohani nyelecep ka jero hate ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah tanu disebut ilham teh kos kitu mun hayang nyaho urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring teh ka mana nya ngaji ka mana ka Cilongok ngaji ngora kene ngaji can dibere ilham tah encan aya teh ilham ge beureun tatanggana Muhammad Ilham lain deui teh mah seminggu 2 minggu 3 minggu Allah deuk mere mah Allah deuk mere lain deui ye urang mamana ngarahajinya ngarahaji kok ngarahaji sih aya naon sih tek we Allah mere ngaji sia ngaji aing hayang nyaho heula dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula datang kadinya barang datang ka dieu wih joreng loba tukang baso datang kadinya we heula ta ilham teh ka baso mun lalaki memeureunanan ka uduk kemudian ka naon deui sate naon deui ya meuli samping lah bangsa 20.000 ngahutang eta bae datang kadinya teh ilham teh minggu hareup ji kudu kitu ya nang sata nu kos kitu eta nu mahal teh kos kitu teh ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir nang sata kos kitu teh eta nu mahal mah guruan teh nu kitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu mah hese ye eta aing ngaji aya di handapeun tangkal Ambon memang moal beres nu untung ieu mah tukang kopi ka tengah aing tengah nyana ka majelis ieu ngaji aing di majelis ya keluar di majelis sia hareudang goreng di majelis mah aing di luar dicabut deui tah ilhamna tah dicabut deui di luar bae da kadengi ieu teu gedena mah bisa ngarokok ongkoh ngageser tah ieu mah keur carita nang saha tah kos kitu tah hese tah di Surabaya jelema ngahaja ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nitah aya deui anu ti Kalimantan ngaji di Palembang naik pesawat ti ditu ti mana ti Aceh naik pesawat ka dieu eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu tenaga dan lain sebagainya panggilan saha nu nitah da digeunggeureuskeun ye geus moal bisa lamun enggeus ku Allah dibere ilham ieu mun hayang nyaho ilham teh kos kitu wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu ieu keur carita teh sia wali deui datang ka dieu tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah deukeut jeung pangajian endahan ngomong kieu dia rarauh ngararaji nanaonan cek urang mengarugi-rugi encan ongkos encan capek jauh ti Serang ti Pandeglang ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan nya nama endahan leut TV we remote-na diganti-ganti trengkrong nep gitu deui eta teh urang mah ngomong ih teu budak deukeut-deukeut teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah
keur carita ilham teh hese mahal jasa tak kos kitu mah mahal. Aya nu geus ngaji, bareng di ngaji oh jangan sebab kembali kana kesucian. Ngeunaheun beuki ngeunaheun istiqomah lah ngaji. Aya nu kieu sial da kiai nyinggungan aing bae. Goblok da kiai enggak teh mah moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah sama kos kitu. Eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tak kos kitu teh. Tapi teu bisa teh mah ku urang langsung Allah. Tah, kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae. Mana rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutna arti kurang penerimaan akal urang jeung pikiran orang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang akal urang langsung ya akal urang teh gerak genep ka sing hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kok kitu sing hade genep ka untuk kudu begitu geus di kitu-kitu deh genep ka lain taud genep ka ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji urang akal urang ngomong beres kalau wudu sesuai jeung ilmu urang nu meunang ti akal urang dipake eta teh ilmu syariat ngaran terus saya unggal poe teng aju guari urang salat rukunna 13 nya ada salah sia jadi nangtung mun teu bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngadeng ngigir mun teu bisa ngigir ngadeng nangkarak mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang main akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna makin luhur ngaji ilmu syariatna makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna eta mah kaharti kabege meunang akal urang kuari tak ngaji Quran bisa baca sholawat bisa tahajud geus aya meunang ti guru duha aya salat hajat aya berbagai babacaan aya kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeting sholli sunat tahajudi Allahu akbar beres 2 rakaat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sakahayang beres dur subuh salat subuh manta subuh maca Quran deh bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin tamat aingnya allazi waswisu fi sudur tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas hebat jasa tak budak tah atuh geus hebat jasa tadi penting tas tahajud alif lam mim tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas tamat berarti luar biasa cepet-cepet bah atau kudu lengka-lengka. Yes, udur salat zuhur, usolli sunatan zuhri, usolli sunatan qabla zuhri, Allahu akbar. Terus salat zuhur asar gitu kene, terus rutin sesuai jeung ilmu syara. Aju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh tinarakal. Kana naon tama ilmu kos kitu mah. Eueuh nanaonan sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir kadeuleu ku batur maca Quran kadeuleu ku batur tahajud kadeuleu ku batur malah ngahudangkeun ai udang-udang tahajud darengan aing sia tuturkeun aing beuki takabur bae jerona teu beres bae duha sia tuturkeun aing ye aing kiai sia awas ya mun nyebut kiai ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing ieu naik mama. Nama awas ya mun nyebut mama ditampilin sia ku aing. Tahun hareup aing abuya. Begitu takabur.
begitu kabur eta ilmu zahir mah kos kitu nu mentak pulang ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya eta kicituan teh bagus cek syariat bagus tetapi cek di dieu wala takulah aya anjeun mimman tayasat hudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaan teh ibadah dedersan teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihaitsus taqallat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres saleng eueuh deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu teu saeutik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka mentak cak urang lembur hadena aing teh jadi kiai atuh kiai bae sing jarungkel atuh komo sia tolong kumaha tukang caramah mah geus we pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit dulur sing ade kudu tahajud bukunya na di jalan keneh dikira tahajudna hararese jasa pokona teh anu ku urang kapanggih dina mi'raj ya pangheula-heulana naon kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP jang meuli RP itu kos kitu ngeri urang ngeri teh kos kitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kos Haji Fendi mun teu diciumnya nama marah ieu batu panaing kiai itu bareres aya neraka teh neraka anu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariat mah sing jarungkel ka neraka aju asa teu bareres bae teh kumaha atuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf jadi ngareken ku ahli tasawuf kos kitu teh nanaonan atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus kos kitu teh eta salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah syariat mah kitu bae di dalam mana urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti ge bisa na sakitu tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui thariqah nanaonan nu kos kitu sampah pinaraka atuh kitu bae Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai bae pokona mah. Aju teu menang sambarangan sensitif kiai mah sakumaha budak parawan. Ditanya aduh budak goblok jasa ka kiai teu nanya teu ngomong hate kapanggih jeung jelema henteu punten henteu kitu bae ge aduh teu budak kapanggih je aing kot teu punten ketika punten deui punten kiai tuh ka kiai mah kitu teu bener-benerna deuk kira benerna tak kiai teu dipuntenan nya ngomong jero hatena dipuntenan ngomong lamun batin teu diurusan salilana kitu bae sok ditanya ku ditanyana asa aing atuh kiai kun ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia kiai ketika teu ditanya ya teu budak teu nanya ka aing teu kadeuleu tanaon matana aing pan aing teh abuya eueuh benerna kasalaman ka kiai dek teh cium tangan tolol tuh budak ka kiai teh cium tangan kadanaan ku nyium suku jadi kiai alamatan Firaun ya Allah lagu
ketikanya nasa salaman deh dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndek kira bener na ieu kiai, tak ieu keur carita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh pasti bahayana gede jasa kiai mah. Ditanyana batin asa bangga, teu ditanya nak batin asa dihinakeun. Oh, benerna. Nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh. Iya tuh bener aja cek Imam Ghazali, cek Abdul Qadir. Lamun aya kiai teh eureun-eureun di jero hatena kos kitu, aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi. Tuh, cek aja adang maningaing. Maningaing atuh jeung kiai mah. Oh, sarwana teh kos kitu buru. Oh, nu bener lah. Oh, nu bener ieu teh eta. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula, diacak-acak heula. Supaya non dia sadar apa nih orang nanti sadar orang teh itu sadar ya kumaha teh sadarna ya keur ngaji pikiran lain keur ngaji lantaran tadi aya SMS ya teh jahe keur nungguan di pengkolan sial kiai angel jasa ngajina je atuh sial kaing atuh sia bae keluar. Saya cerita batin, kieu gaji torikoh teh apa kieu kabeh ge acak-acak heula. Tatanan nu geus rapi cak zahir acak-acak. Supaya engke dibentukeun, Urang deuk ngabentuk we bolu kacangna, tutuan sia. Aju kuanan naon kitu ngaranna teh nu deuk diadonanna naon ngaranna? Riguna adonan, hijikeun, rek ngabentuk makalna. Lamun teu di adonan kacang hijian, tariguna teu ditapi heula. Begitu tep jadi kue. Waduh isi kue buatan saha ya kos kieu amat ieu. Teu beres, betak aduk-aduk heula acak-acak heula. Urang salat teh emang urang mah teu sadar. Salat urang teh cek Abdul Qadir mah edan. Kumaha emang edan? Atuh urang ke salat teu inget urang ke salat. Tuh bener jadi emang kitu bae. Ingat orang keur salat. Urang teh inget udah di bawah ngalayang kamu anu meureun sesuai jeung karesep hate urang. Jadi hate urang teh boga karesep setan ngancik didinya trek mulai begitu salat Allahu Akbar kuduna maka bayang maha agung Allah maha agung keagungan Allah teh nyieun langit serta eusina bumi serta eusina saha nu bisa nyieun modal kos kitu ngageter hate teh. Dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kuduna mah ngageter lantaran urang keur baharep-harep jeung nu agung, tapi pan urang mah Allahu Akbar. Lamun nyon nu rada koneng teh nu beureum teu kurang bagus. Halo nu beureum rada beureum kolot bagus. Aduh beureum kolot. Tapi eta kunaon oberkoan nya mieu teh. Ih, kunaon kos kitu nya teh lah. Atuh maning Vario bae. Vario mah bagus. Yo, atuh maningan Vario maningan Kawasaki. Imam mah ditu geus Allahu Akbar. Ngilu nya Allahu Akbar pas Kawasaki Allahu Akbar. Eta salat naon tak kos kitu teh eta. Eta teh ustad jeung kiai atuh komo santrina. Atuh komo santrina aja ustad ge kos kitu. Allahu Akbar. Ieu geus kebel motor bae ganti kudu ka apaan saya. Apaan sanu kuari mah belkona bagus. Aya kaluhuran bagus eta sebenarnya. Warna hideung apa putih di putih waktu itu bagus ini hideung. Ya cuma ngetren kuari mah warna putih. Lah warna mah babari penting mah duitna ieu masih kene kurang. Kurang sabaraha duit? Kurang 15 juta. Atuh 15 juta. Atuh lain kurang teu boga. Nah, eta kitu bae salat teh. Nah, eta teh sadar. Tapi kan lamun urang salat teu sadar mah Allahu Akbar, mata, ceuli, irung, sungut, hate, leungeun, kabeh kabahasa Allahu Akbar, sadar. Ieu teh aing teh keur nangtung. Sadar Allahu Akbar kabir kumpulkeun mata, ceuli, irung, leungeun kabeh
ka bahasa hate urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Terus berarti orang sadar urang teh keur maca eta. Urang mah teu sadar tak ieu hayang nyadarkeun bahwa urang keur kitu eta jasa. Lain teh nyaho atuh ustad jeung kiai mah jangan raho, tapi praktekna hese. Kunaon eta? Eta teh teu bisa dipaksakeun. Eta mah ngageser sorangan husu. Sakumaha ilham tadi tep. Di mana kudu sejak ninggalkeun dunia. Mulai karesep urang ditinggalkeun. Kahayang urang rada ditinggalkeun saetik-saetik. Cek urang teh ja dunia mah dikukumpulkeun ge bakal ditinggalkeun geus lah hate sia ulah resep ka dunia. Lantaran dihayang-hayang ge sia mah usahaan teh naon teu. Moal aya tuh sia dek aya di mana? Ulah hayang ganti Avanza mun deuk Innova bae. Lebih parah sama kieu tolol tah mah. Tinggalkeun saetik-saetik. Akhrij hubbad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahid. Lamun urang yang cinta ka Allah, numun geus cinta ka Allah bakal khusyuk. Konsepna kudu ditinggalkeun cinta dunia. Saetik-saetik teu bisa sakaligus. Mulai kurang saetik-saetik pakaian disederhanakeun, kendaraan disederhanakeun. Kabeuli ya kendaraan nu mahal ngan lah deuk disederhanakeun. Aing lamun meuli Innova kabeuli lah Avanza bae. Tapi sing ikhlas. Ulah kieu geus beli Avanza kaduhung aing. Padahal mah duit aya. Atuh kunaon meuli Avanza, ditumpakana gegerdegan teu ngeunah. Jeung lumpatna kurang kenceng, Innova mah rada bagus bae. Nah, kagok Innova mah mendingan ge Fortuner jeung teu tah. Lain sadar tah mah. Bahwa pohara jasa tah mah. Nah justru ieu lah ieu. Neuk ngeuweuhkeun resep kana dunia. Hese urang lamun sosoranganan maka nurunkeunlah guru tak ayana guru mursyid teh kos itu lain sakadar zikir mah bisa baca kusia sapenting saanu gampangeun komo baca 40 poe wau baca sabulat enteng tah mah tapi nu ngabimbing urang supaya urang ulah resep ka dunya tak eta tah jelema eta nu hese ge tah tatorekat teh neangan guru mursyid nu hese aya ge pagulituk haji mursyid. Tah ieu guru mursyid nu ngabimbing. Anu sia eta teh geus asal dituduhkeun ku nyana engke ge leuleus. Nurut urang. Nu mentak lamun ka guru mursyid teu nurut atuh moal jadi. Kudu nurut bae. Sia anu geus teh ujung-ujungna nyana nyahoeun cara naklukkeun nafsuna si eta mah kudu kitu. Tah etalah guru mursyid nu kitu nu hese teh. Tah urang lamun bunga ku dederesan urang maca Quran aing saminggu sakali tamat aju bunga tertipu tamokos. Urang bisa salat sapenting 100 rakaat atawa 10 rakaat tahajud bunga tertipu tamokos kitu mah. Urang bisa salat dan puasa terus bete eureun-eureun urang teh tertipu tamokos kitu mah. Lain kitu tah mah urusanana sakadar akal. Ke nu istimewa mah ibadah di luar akal. Emang kitu aya. Diteruskan ku Ibnul Faridi, cek Ibnul Faridi cenah ka dieuna mana tadi teh fasama waro anakli. Di dinya aya ilmun yaduku anu ngetrokan an madariki goyatil ukuli salimah satukangan akal urang bisa pindah. Kuari mah ibadah teh geus lain ukuran akal deui. Ieu mah ukuranana ukuran makrifat ka Gusti Allah. Tah di dinya lah bakal manggihkan ngeunahan. Lamun urang ngagunakeun akal capek ibadah ka Gusti Allah teh capek luar biasa. Bisa urang 100 rakaat capek. Bisa 10 rakaat capek. Capek tata ibadah kos itu. Kurang hayang maca Quran tamat seminggu. Kadang-kadang 3 poe tamat. Capek sama kos itu mah. Ieu jak ukuran jelema anu geus wauh ka Allah eueuhna naonan.
tapi urang anu can ka Allah hayu bae terus ke eureun deui sia lah cek kiai ge naon yang mongol maca Quran ye tolong atuh ieu mah ieu mah keur carita deuk ngabebenah ieu mah gelanan aduh kayak oyak-oyakan di atas yang mal tahajud aing mah capek ieu lamun deuk memperbaiki gageserkeun diri urang beki bagus disatukangan eta teh horenganan aya ilmu anu bisa ngetrok ngabukakeun tina manggihan goyah ukulis salimah kumaha sok geura tampa ku anjeun ilmu ti kaula kula nu jadi guruna wa akhadtahu cokot ku maneh ani ti kaula kula jadi guruna wa nafsi diri kuramakana mumadatan min atoin dipersilakan untuk memberikan lantaran kula geus ngarasakeun lamun jelema geus boga rasa kakarak meunang ngijazahkeun lamun can boga rasa ulah wani-wani di torekatna asar jelema ngijazahkeun zikir torekat nyanana can usul ilallah can boga rasa belah can boga rasa sasar kajen kumaha ge nu mantap kuari ambualaya torikoh sasar lain sasar torekatna tapi dirina wani ngaijazahkeun can boga rasa nda kumaha atuh ngabebener batu ulah wakal batur sorangan bae heula mun nya norekatna ayo geura datangkeun ke lamun geus kapanggih we jangeuna horenganna tah kuari nyaritakeun kieu disatukankeun urang ibadah nu make akal menang nampa ti guru urang baik ilmu alat maupun ilmu fikih ajan usul fikihna katampung di akal dipraktekeun ku urang disatukankeun eta teh horenganan aya ilmu nu bisa nganyahokeun goyah-goyah ukulis salimah tanpa make akal kumaha engke ieu mah ngomong singkatna bae bakal kadeuleuh hakikatna eta tangkal bakal kadeuleuh eta hakikatna daun bakal kadeuleuh eta hakikatna benda bakal kadeuleuh eta hakikatna jelema nu mantap ka jelema teh nyahoeun nya geus jatan ka goyah ukulis salimah tanpa make akal tek kapanggih jeung jelema hayang kawin ieu budak hayang kawin kapanggih deui jeung jelema hayang nyandung kapanggih deui jeung jelema hayang aya kawin jeung nyandung aya ngan bobogaan geus teu mampu geus kajahoan bae pokona kajahoan bae geus geus kajahoan teh eta tetah ilmu nu kos kitu nu hese eta mah teu bisa ku urang teh diusahakeun kumaha carana moal bisa eta mah sakumaha tadi ngaji ilham ti Gusti Allah dak bae engke aya makrifat ka Gusti Allah setik dibere khusu teh nikmat ge seueuh deui pangeunah-ngeunah khusu dibandingkeun jeung sorga masih kene ngeunahan khusu sorga dicaritakeun aya bidadari sorga dicaritakeun aya bubuahan sorga dicaritakeun kaagrengan eta mah benda nu kos kitu mah benda paling-paling ge kurang didahar ojang ngeunah kurang diinum ojang ngeunah kurang dideuleu awewe ditumpakan ojang ngeunah tapi ieu mah ma'rifatullah mah leuwih ngeunah tibatan eta geus bae pokona lantaran jeung Allahna geus sorga eta bisa karasa keur di dunia kene encan ka akhirat di dunia kene geus karasa kenikmatan sorga nih dicaritakeun ieu jeung Allah kapanggih jaga di sorga cak wali atuh teu kudu di sorga jaing mah kuari kapanggih jaing mah kapanggih jeung Allah kumaha kapanggih jeung Allah teh eta mah rahasia aing sia mah teu jauh aing mah unggal salat kapanggih jeung Allah nu mantap aing mah di luar salat ge ja kapanggih jeung Allah salat wali mah lain salat nu 5 waktu per detik per menit salat bae lantaran kapanggih jeung nu nitah salat tah geus hese tah mah ngomongna geus kos kitu mah geus hese geus ngaco geus ngomongna tah tah eta teh waro'an nakli nah disaburieun eta disatukangeun eta aya goyatul ukulis salimah naon arif billah ialah nu disebut makrifat khosoh halatun iza wa salat abdus sumia arifan billah hiji tingkah nu geus bisa mana datang kadinya disebut arif billah saha pi jelemaeunana aya ngan nyanana ge teu nembong-nembong lantaran lamun nyana nembongkeun kawalian batal kawalianana kawalian mah teu meunang ditembong-tembong nu mantak
kurang didelege ku ari kiai tilok nembongkeun kawalian emang lain wali ya. Teu beunang. Nembongkeun karomahna ge termasuk batal. Nembongkeun karomah teh batal lamun lain keur kadesak. Mun keur kadesak kakarak dibere ku Allah tadi ilham. Pokos Syekh Abdul Qadir ketika manehanana didatangan ku hiji jelema sanggeus didatangan teu percaya kana kawalianana seribayat teu naon teu percaya memantak naon deuk percaya deuk henteu tapi cateuna teh kula mah datang ka dieu justru hayang nyaho bahwa bener apa wali teman deuk percaya deuk henteu teu naon terus didesak henteu kula baca jauh-jauh ka dieu hayang nyaho coba iya bener apa henteu wali coba supaya kula ieu percaya anjeun wali kudu cek Syekh Abdul Qadir urusan percaya yang teu mata kumaha anjeun bae jeung Allah mun ku Allah dibere percaya teu percaya mun ku Allah teu dibere percaya teu henteu bae lain kitu cekna ieu ku saheng amat ka kutuban ente coba hayang nyawa ka dieu dieu ditempelkeun leungeunna ka leungeun Syekh Abdul Qadir deuleu aya naon dirinya Baitullah cak jana teh parahan sia hayang ka Baitullah mengalengkah gere kadinya ngalengkah nya kadinya tek jelema mah aya di dieu tapi rasana mah di Baitullah terus nanda kadinya terus tawaf segala naon kebal paneta lalakon tah segala tawaf segala nginum zam-zam segala salat segala naon meuli korma segala geus beres kagara cek nya balik deui ka lawang eta balik deui tek bae nyanana di dinya keneh nyala dirinya kene terjana ai kula tadi jalan mana geus sia deuk percaya deuk untuk balik sia ka ditu kakaraknya dia sujud ka Gusti Allah percaya maneh teh kutubul aulia teh eta kos kitu tah dileungeun tapi bisa nyebrang ka ditu kumaha coba nyana di dinya bae teh ka mana-mana tuh eta teh karomah samodal kos kitu masyaallah luar biasa numatak besi aya Haji Pudoli kakalayangan sia deh ya Allah ngusbal ka arti karomah teh eta didesek jadi ketika urgen terdesak maka ditinggalikeun kakaraknya hayang menta deui tuan cek nya teh kula hayang ka Mekah deui atuh maka ditu sia cek Abdul Qadir henteu hayang lewat leungeun tuan atuh sia mau modal ka ditu henteu kula mah hayang ulah modal henteu bisa cek Abdul Qadir teu bisa tama lantaran kula ge dititah bae ku Gusti Allah anjeun supaya percaya henteu kula cenah rindu jasa hayang ka dieu mun rindu hayang kos kitu lain kudu neuleuh di dieu maneh bae ku ari mah ka gunung ke dibere modal daek henteu wari mah ibadah ku kula rek dididik dasarnya nana endek ti waliun meureun daek Gusti pan maneh mah usaha rek ditinggalkeun usaha abdi moal hok moal Gusti moal tuan lantaran abdi mah resepan keneh neuleuleungeun dibandingkeun jeung neuleuh harta tuh geus beda kageser dibere neuleuleungeun leungeun kieu aya Baitullah ai Haji Hamid Cito kama lain dele di kuku tah bareng tek dele di kuku wih teh mah ja awewe aduh Gusti Allah mantap loba nu nurutan dukun tek dilele tuh cai didele tuh nu malingna tuh ada lagu sia eta nu malingna ji eta mah kakakku lah atuh eta tungtung nama balik ka imam molok we kakak dikieu dukun mah tolol jurig teh mah teu bisa kitu ilmu karomah mah teu bisa dipermainkeun batal lamun dipermainkeun waya getihan bae waya kena golok bae waya apes bae katembak pae bae tiloknya nama eta mah ketika nyana dibere maziah teh ku Allah henteu ngahaja kos Syekh Nawawi di Jakarta ketika ribut masalah itu kiblat kakarak urgen bener cek Syekh Nawawi kitu gendong ka tembok deuleu tuh aya naon ji coba teu Baitullah ya masjid kurang ka dieu horeng saeutik jadi di kitu gendong aya di Surabaya mah dikorek-korek coba jangan aya peso dikorek-korek tuh mbah bolong korek tek bae coba deuleu atuh coba Baitullah itu mah coba urang ge di imah korek-korek coba ge cacing nu kaluar urang karawat mas gitu. Nah, ilmu nu mahal,
ilmu sakadar salat zahir, maca Quran zahir dan lain sebagainya zahir tertipu sama cek ahli hakikat. Ketika jelema nelusuri melalui tarekat datang ke ilmu hakikat, jadinya lah ayam madarik, aya engkon nemu nyampe kana goyatil ukul salimah. Kuari mah salat geus lain make akal deui. Kuari mah wudu geus lain make akal deui. Kuari mah geus aya dina hakikat. Wudu hakikat, salat hakikat. Kumaha? Atuh teh mah kudu ahli hakikat. Zahirna mah biasa bae nu mantak aya kudu ku nyerewe tek geus. Aya nu ku ieu bae tek. Eta mah kumaha nyana bae? Lantaran nyana mah teu keur wudu ge geus jeung Allah. Aju tinggal urang ye meunang nuturkeun eta teu meunang. Ketika wudu nanya kos kitu urang teu meunang ngamakmum sebab urang mah kakarak datang ka syariat. Teu bisa ulah sailu-iluna, lamun sailu-iluna kos urang Arab. Urang Arab dahar di Indonesia dibere iung. Barang dahar teh jak urang Arab, apa ini? Ini adalah pohon bambu. Enak ya. Geus bae cek nyana teh aing balik pokona neuk mawa aing ngawi cek nyana. Barang bener bae saminggu deui balik nyana digodot ku nyana awi nu panggedena nya dipasak wae di situ di Arab dibawa tanggal awi ka ditu bebeja ka pamajikanna pasak bagaimana tuh di Indonesia ge ngeunah saturut-turutna pugu di dieu mah iung ayeuna mawa awi nu kolot datang ka kiamat tujuanana eta teh saturut-turut watak ibadah teh ulang saturut-turutna ge lantaran lamun saturut-turutna teu nyahoeun pugu di dieu mah iung di ditu mah atuh awi atuh pamajikanna terus bae datang ka pugu ya kareng beak tuan jadi teu empuk-empuk teu bisa sia mah di Indonesia ge ya hipu eta saturut-turutna teh kos kitu sing hade urang ge lamun aya kiai luhur air teh kartina mah ulah bae lanan besi saturut-turutna lamun enggeus lain syariat mun nya nyaritakeun bab syariat mah tuturkeun bae lamun eta mah nu kos kitu mah tingkah ieu lamun babna bab syariat kakarak tuturkeun lamun tingkah mah tingkahnya ge teu ngomong ieu kira-kira bakal batul noel ih jah heueuh kakarak nya ge cicing oh berarti lepas aing ieu oh jadi ulah bungah ku sebab urang salat masa lain ukuran urang saperlu ngaji ieu kaganggu urang kaganggu orang aing salat aing naon aing moal salat bisa kitu kan kaganggu ieu kan mentak teu meunang tarik teuing nyaritakeun tasawuf nyaritakeun tarekat lain jeung ahlina teu meunang mentak sakieu ge geus lain laga padahal mah ieu lamun diteruskeun bahaya caritaan ieu lamun diteruskeun bahaya ieu teu meunang geus datang ka dieu bae lantaran lamun tek dicaritakeun sesuai jeung hikamna oleng otak urang oleng wah geus asana di imah ge kieu beta jijing ngalamun aduh banyak lantas bae nu gede sak pamajikanna ka pan barang balik ti Cilongok kiamat si mah teu nyaho kunaon ibadah anu hebat mah aing hakikat teu kudu salat barenganan jadi kieu tah eta teh bakal kos kitu lamun diteruskeun teh bakal kos kitu bakal ngan teu meunang ku sakieu ge kakarak bag-baganna doang urang geus kuat tuh ngan urang geus karasakeun berarti sadar salat aing teh orang salat lalagaan sadar ku sakitu bae berarti jang menempuh oh memperbaiki salat kumaha atuh ye memperbaiki atuh ayeuna mah ibadah anu hebat mah teu kudu maca Quran ngaduk-duk bae teu kudu jangan teu kudu ngaduk-duk bae waliullah teh tilok aya nu maca Quran ngaduk-duk bae tilok nya malah carang maca Quran wali pas urang mah gitu nya nama sayat tapi ngerenyet ka hate mun diteruskeun pae lantaran ieu kabayang jasa hakikatna atuh lamun datang ka hakikat moal bisa terus Qul huwallahu ahad. Qul ucapkeun ku anjeun huwa Allah ahad. Allah teh hiji dina zatna, hiji dina apalna, hiji dina sifatna, hiji. Kabayang apal Allah teh ya. Tapak pagawean Allah aya langit aya bumi. Tapak pagawean Allah teh aya laut aya gunung. Tapak pagawean Allah teh aya manusia. Di antara tapak pagawean teh aing. Berarti aing teh ieu teh tapak pagawean Allah.
geus nyanding lain nyanding nggak geus karasa Allah teh ka diri urang moal terus dah qul huwallahu ahad moal terus mantap pasti aya imam henteu terus pohon tamah ese jeung ahli hakikat mah kos kitulah tak teu meunang hikam dijelas-jelaskeun nu aslina moal datang ieu jelema ngucapkeun hikam bagi jelema nu can usul moal salah kadangnya aja lain deui ngutarakeun hikamna bagi jelema anu encan ngambah lain deui tetep asa henteu ngepas bae asa henteu ngepas tapi nu jelema anu geus datang ka Gusti Allah punyana paling ge dipasi-pasi sakieu bae urang dahaga asa henteu puas ye naeknya na asa henteu puas lantaran ngepas mencara ngepas prak ya heueuh Minahin kos orang ngaji lamun pas mubtada jadi mubtada teh kudu ropa nusah dijieun mubtada teh isim zat contona zaidun teh sing hade zaidun teh contoh mubtada ai zaidun teh isim zat ge setiap isim zat sah dijieunkeun mubtada ai hukumna engke mubtada teh ropa mubtada ambil ibtida geus ropana mubtada teh ku ibtida ai ibtida teh amil maknawi ai amil maknawi malah tuh bil lisan bil lain wala bil lisan jadi pas oh jaheuh coba lamun ai jelema ngajar ilmu nahwu nu teu nyahoeun kan ilmu nahwu zaidun jadi mubtada hukumna rafa cak murina teh naon deui ai zaidun nu mantap dijieunkeun mubtada kuna sieulah ngomong ngeus pokona mah zaidun teh rafa bae mubtada geus sakitu bae sieulah sok jauh aing ngan sakitu doang cak murina ngambang amat ye tuh ngambang bae lantaran henteu mendasar takomu ieu mah ilmu ruhani. Nah, jadi kesimpulanana aya nu ibadah make ilmu syariat nu katampa ku akal. Geus digunakeunana ge sesuai jeung ilmu hasil nampa akalna. Mun make akal capek. Aya ilmu di luar akal ngaranna ilmu hakikat eta mah kudu ditata heula suluk ngaranna geus kudu boga guru carana mana heula ai intina mah geus kanyahoan tinggalkeunlah cinta dunia tinggalkeunlah kaladatan dunia engke bakal ngageser ngeunaheun ka panggih jeung Allah salila teu ngageser salila urang cinta bae ka dunia resep bae ka dunia sakikieuna bae urang dipaksakeun ge ka ditu moal bisa sebab kuncina hayang ka alam itu kudu ninggalkeun alam ieu. Nah, kurang ke bakal dicaritakeun hiji-hijina urayan daripada ilmu paridi ieu. Mana urayanana? Urayanana wa idza nazalta wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعث المقبول والآخر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا يا الله فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.